di tepungan ka imahna sok sieun piriweuheun ku awewena. Disusul ka posrona ayeuna sugan aya eueuh. Aja mah kitu-kitu teuing model aing mah. Keur naon da hayang jadi babaturan, hayang jadi balad. Aing lila-lila musingkeun kana pamikiran. Da sing nya tengah peuting ge da kudu waras ari waktu mah. Aing kalah jadi ngomong sorangan model. Ya aing teu ngarti. Sok model. Aing kudu nama sing bener, da maena teh geus kolot. Sia ulah kalah seserian. Cicing rek adon hese teh kata bete. Cicing ulah ngadon seserian. Ai kitu kumaha deh? Aing pusing. Mikiran di dinya aing nu kasiksana. Ulah teng dipake pamikiran batur mah lah mikiranna diri sorangan. Ye lain, eta ge henteu ngan kabuktian jeung nyata peuting kitu. Ieu teh bulan puasa rek. Ye Kang, ye dangukeun. Kabuktian di dinya salah peuting. Urang teh rek peuting disampeurkeun teh ngan aing ayeuna ingetna. Salahna salah naon? Peuting-peuting urang mah nyaban teh tas ngarona. Eta mah kewajiban ngarona jeung Siskam 5 puguh waktuna nu malam Senin, malam Rebo, malam Kemis. Ngan hitung-hitungan waktu sing bener, sing tepat. Dari dinya teh peuting teh tengah peuting ereng-erengan rehe jalma tarunduheun nak ngadon nakol-kokol 13 kali. Waktu teh kakara jam 12 urang nempona jam teh. Sore. Aing ngitung, dihitung ku aing. Nah geus jam 12 aja. Nakol-kokol urang jam sabaraha sore jam 12. Jam 13 akang nakol 3 kali. Sore. Aing pusing karena pemikiran. Nah, kela mulah. Oh, Lain gitu jadi sore teh urang teh nakol-kokol teh salah. 13. Aing kuduna 12 kentrongan. Da sore teh waktu teh kakara jam 12. 12. Aing kanyat dihitung ku aing. Hari kitu dihitung di. Dihitung aing kanyat hudang. Ngitung kok. Sugan urang eueuh nu ngitung. Udah biasanya nama urang mah ngitung cocok tara dihitung ieu sok nempo jam. Kokol makeun sina tingkalan terung. Itu baru dihitungnya. Nggak dihitung. Kita kusaha urang mah teu nitah ngitung. Kudu bener. Kudu bener waktu malah mun jam 12 takolna. Ulah ya. Mau jam 12 saya pak peletok deui hiji deui atuh jadi 13. Pan urang jam 13 teh urang sok nemponina jam. Lamun jam 12 jam 12. Lamun jam 2 jam 14. Jam 1 13. Jam 1 13. Eta mah kakara ge jam 12 geus ditakol 13. Kakara jam 1. Jam 12. Jam 12 ditakol 13. Model sok ieu mah Jadi leuwih hiji. Aing pusing. Ulah pusing-pusing ya. Leuwih mah makop bae kaya urang teh. Ulah sok leuwih hiji makan batu langsung bae saur jam 1 mejeuna ieu. Pungbawa tuh nakol-kokol rek balik. Aing ngabaturan ge wegah lila wegah. Jeung teuing wegah. Balik.